Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lur balik deui dina channel dari Cileung. Di video ayeuna urang arek ngawadang jeung endog ceplok make cengek ditambahan kecap jeung kerupuk. Samemeh lanjut anu resep kana video ieu like, komen jeung di subscribe, di follow oge Instagram nyaeta @rislan_alawi. Urang tambahan make kerupuk. Nah, insyaallah nikmat. Tong poho ngawadang. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Amin. Baca doa heula tong poho memeh ngawadang teh supaya leuwih nikmat jeung barokahna meunang oge. Urang langsung wae ieu aya cengek make kecap endog diceplok jeung kerupuk. Hayu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabenerna mah nikmat keneh kieu nya komo ngaranna ngawadang mah daripada daging anu mewah-mewah mun keneh kieu sederhana tapi nikmat disyukuri masih keneh bisa dahar mam tawa tuang. Di luar mah loba ya jelema anu teu bisa dahar matakan non oge deungeuna salagi eta bisa didahar atawa pokoknya mah syukuri lah inti namanya. Banget kerupuknya. Aslinya telo nikmat Ngalimed.
Hatur nuhun kan utus nonton video ieu. Inti nama jang urang, jang maraneh, jang salarea. Buat kita semua harus selalu tetap bersyukur. Apapun itu makanannya, jenis makanannya, apa lauk makanannya, kita harus melihat ke bawah ya, jangan ke atas. Lihat di sana masih banyak orang-orang yang tidak bisa makan seadanya. Mereka makan hanya dengan bisa ketemu nasi kadang 2 hari sehari, 2 hari sekali atau gimana ya. Intinya kita harus tetap bersyukur dan dinikmati. Hatur nuhun, yang hilap di like, di komen, jeung di subscribe. Di follow oge Instagramnya @rislan_alawi. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.